Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun abdi sareng rencangan ti kelompok 7. Abdi namina Leli Hermawan. Abdi namina Nur Alifa Fauzia. Abdi namina Meliana Plastika. Abdi namina Jenny Febrianti. Abdi namina Firly Aulia. Sadayana bade ngawawancara Kakek Sohib ngenaan asal usul lembur Ciketuk. Hayu urang tinggal di sasarangan video kaula. Mana tadi? Iya. Kemana kita tadi Calek? Lagi di sini saja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ya. namanya sahanya Pak? Nama Bapak nama Sohib Junaidi, namun sehari-harinya Pak Edi aja. Oh ya Pak. Bapak teh tos suami na ieu. Mulai lahir memang tahun 50-an Bapak lahir di Ciketuk. Tapi kan di Malalana kawana di sana kemana-mana gitu terus mulai sekolah tahun 55, 56 sampai ayah di Ciketuk. Jadi itu sebarang tahun dah. Berarti 60 70, jadi sekarang 70 tilu. Terus Yosua Bapak teh tos sabaraha? tos 70 tilu tahun lahir tahun 50 menurut 70 tilu. Bapak teh terang teh kampung Ciketuk teh baheulana kumaha? Saat di awalnya mah sudah terang ya, tapi saat ayah lahir teh cenah mah ieu teh tegalan kosong tegal ayah pepohonan leutik gitu eta teu aya nu gaduhna tegalan teh kosong mungkin di zaman Belanda meureunna teh tanah teh kosong kayak eta aya pendatang gitu datang tadi ngadembel bumi hiji-hiji gitu karena pun mah aya 5 jalmi terus lami-lami meureun anu ngadamel ieu teh gaduh tanah teh dipindahkeun diical di kana tatanggana deui jadi pinuh teh diical gitu. Jadi tadinya mah kosong sanes tanah itu anu gaduhna. Terus kumaha sih asal usulna lembur ieu teh Ciketuk geuning bisa diaranan Ciketuk, Pak? Ari Ciketuk sebenarnya mah ari di awalna du kata naon kumaha eta teh bisa eta da teu ngalaman awalna mah. Daya menurut eta mah sehari-hari si ketuk teh cenana teh cai. Ai ketuk teh aya di niat dud ka kapungkur mah di dieu teh aya sokan aya hiburan anu namana ketuk tilu. Ketuk tilu. Baheula mah Sunda orang Sunda mah ketuk tilu. Jantan dihijikeun meureun nah ieu cai teh kita ceketuk jadi kayak cai kana eta na hiburanna ketuk. Cai ketuk. Margi Ciketuk teh berdekatan sareng ieu Cigoong. Jadi ketuk teh padeukeut jeung jog Cigoong. Jadi namina teh Ciketuk Cigoong paling dinyata. Ai sabarna mah duka ari eta mah teh ai bisi sejarah bisi salah mah da tahu terang. Kan ieu mah diperkirakeun masalah ketina cai seueur cai terus kana ieu karena dilandihan ayah ibu hiburan ketuk tilu jangan jadi si ketuk anu bertatangga sareng Cigoong. Berarti Ciketuk bertetangga jeung Cigoong. Cigoong mana satu balitinya Cigoong. Orang Jadi di ngaran Ciketuk itu. sebenarnya damina Ciketuk. Tapi bapak kan takut bisi salah gitu orang itu tapi berkirakeun anak itu pasti berdekatan kadinya karena nami eta. Dan terus dina tiap hari lebaran hari rayanya suka aya madu bedug tuh orang acang teh madu bedug. Iya terang. Karena suka madu bedug digirang gitu tuh. Iya. Kan aya lalandian. Nah untuk
Nah teh. Nah, ketuk tilu gendang dua cenah loji diputar deui. Ciketuk geus sadia cenah di loji geus sadia deui berarti urang ciketuk geus sakan ngadu bedug jeung urang loji. Jadi ciketuk tilu gendang dua gitu. Oh, bisa disebut. Nah, eta jadi ketuk tilu ketuk tilu gendang dua. Loji diputar deui cenah ciketuk geus sadia urang loji geus sadia nya kitu deui berarti siap. Jajak unggal tahun teh kapugoro suka ngadu bedug rame hiburan anu karbit emang ayeuna mah karbit terus naon eta anu proyek ieu eta dari sejarahna mah Ciketuk menyakit tuh mah tina cai eta hah Oh, tina cai anu dengan Cigoong. nah cai berkatan sareng Cigoong jadi kan itu Cigoong ieu Ciketuk Pada ke tina eta segitu aja. kayak gitu yang naon deui jadi kampungnya itu bapak mah sekolah tuh luhur di Bangka SMP da aya deui sekolah ada. Kapugoro mah sekolah teh kudu ka Bekasi ka Karawang. Di Bandung ka SMP geus. Pertama na aya SMP Cibarusa teh bapak teh aya. Sakola oge nyandak bangku di kursi Di rumah, di bumi. di bumi. Aya nu di kayana teh teu dicandak euy. Jadi itu aya mun sekolah meureun. Sawo can boga eta bangku lubang bisa aya bangunan unggul gitu ge suka numpang di SD2, SD3, SD2 Cibarusa. Mana we aya sekolah anu kosong. Mimiti aya SMP Cibarusa bapak tah. Guruna urang babakan, Pak JJ gitu. Pak II guru teh. Rek sekolah dari teh ya kudu jauh. Teu aya modal jauh. ini apa? Mohon Sampun. diambil sesama. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadi tugasnya bisa iya. Oh. Kumpul. Oh. Jadi kesimpulan tina video ieu Ciketuk teh kampung kurna teh seueur tanah kosong. Teras aya nu dongkap jadi seueur bumi. Kunaon dinamian Ciketuk? Kampung kurna teh cenah seueur caina jeung aya hiburanana ketuk tilu. Sauna Ciketuk teh caket jeung bumi Cigoong.